Cobi, menurut Neng, nete tarajan nincak hambalan naon? Malapa. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya di mana ayana dulur abah nu jauh di pemuluhan dulur abah nu jauh di pelumburan nu anggang di padesaan nu dumuk tetap ranggenek di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Dinten ieu danget ieu nuju aya di salah satu wewengkon luhur 2000 sabaraha gitu. 2665 mdpl Abah. Jadi antawisna nu disebat Kawah Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat. Masih dina babasan suku kapungkur di antawisna nanu bade dikapayunkeun nyaeta nete taraje nincak hambal. Nete taraje nincak hambal. Nah, iya tos aya millennials terkini. Oh no. Assalamualaikum. Murasun jenengan nanas Modus. Ayu. sareng Ayu. Ayu di mana kawit? Di Cimahi. Cimahi. Asli orang Sunda? Asli Ah, berarti apa? Sok nguping tadi payun sepuh nganyanggemkeun nete taraje nincak hambalan. Nah, ayo. Googling. Nah. Nete taraje nincak hambalan hartosna teterang. Aya orang Jepang. Neng bade ngawalan? It was at this moment that he Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nete taraje nincak hambalan. Kan bener kan? Jadi ieu nu lepat saha? Tah nu lepat. Nu lepat ka kolonial. nu lepat bangsa urang napi kalareaan urang osok hilap kana bahasa Indo. Kanca mitra sadaya, ieu aya ibu-ibu anu galejreng. Kumargi nganggo tudung beureum. Di palid itu, itu namanya Ibu Imas. Si Jerehem. Ieu namina Di Om. Ibu Oom, Bu Haja Oom. Ieu Bu Haja Anang. Sayang, opo kowe krungu. Asantinya Kang Ana. Bu Haja Oom. Mangga. Osok nguping naon nun jenengan babasan di antawisna nete taraje nincak hambalan. Cik. Jak semplak. Naon ta? Jak semplak. Nete taraje nincak hambalan. Sesuai dengan Terus nete taraje nincak hambalan. Anu eta teh anu Bang. sesuai dengan aturan. Terus Kan malah pas Sesuai prosedur. mana deh? kami saur agama mah tartib, mayunkeun nu ti payun, mangkerkeun nu ti pengkar kitu. Luar biasa. Iya Ibu Haja Erna. Ernawati. Ibu Haja Erna teh salah sawios Penyanyi dangdut. penyanyi dangdut. Ayeuna waktosna nepangan salah sawios pupuhu angkutan di Garut. Tos moyan kacida inyana gaduh sababaraha armada angkutan anu jajab ka tempat wisata. Sapertos diantawisna sim kuring ayeuna dianteur dugikeun ka dieu. Saha eta teh Bah? Urang tepangan. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Abah, tetap protokol kesehatan Bah urang teh. Mohon sok da abi mah ieu nganggo helm mah. SRS helm masker. Helm mah ieu. Kumaha Bah? Oke, Kang Haji, iya Siap. Kang Haji Ramliadi, anjeunna salah satu pengembang atanapi operator bus jasa karunia. Busna orang Garut gitu ya? Bosna orang Garut. Busna orang Garut. Kang Haji, Siap. perjalanan ti Garut ke dieu sabaraha jamnya eta? Tadi teh kira ngelangkung 1,5 jam Bah. Sajam setengah. Mohon margi diren-direna. Diren-diren. Maklum nyanak ibu-ibu Bah.
Ibu-ibu mah Bara kudu reser. sok ngegel cepil. Sareng sieun nulang ngalagu, Bah. Anu ngalagu. Pengalaman nu paling menarik upami nyandak nya sebagai penyedia akomodasi pariwisata tos ka mana wae di Jasa Karunia teh nyandak. Alhamdulillah dugikeun ka Jawa Bali lah, Bah. Jawa Bali. Jawa Bali Sumatera Oh. paling dugi ka Lampung. Satu acan pandemi utamina nu mana? Saat acana pandemi Pangandaran, Bah, salah satu sawiosna, Bah. Pangandaran. Mohon milik Oh. orang Sunda pangitan aya Pangandaran Ya, nya, nu Bah. Ya. urang keneh. Nu urang kan eta paling sering, Bah, eta. Nah, sapertos biasa Kanca Mitra Sadaya, Hmm. upami di konten ngawaos, ngawangko ngahbas wartos nu atos-atos, sapertos biasa Kanca Mitra Sadaya, Hmm. upami di konten ngawaos, ngawangko ngahbas wartos nu atos-atos, Hmm. salianti pengetahuan anu tadi, misalnya informasi travel sanes kanten nu didugikeun ku akomodasi pariwisata di antawisna ti Jasa Karunia oge aya babasan sepuka pungkur anu kada diwaler. Naon teh eta, Pak? Aya kalimat babasan sepuka pungkur nete taraje nincak Ah, hambalan. eta rada hese, Bah, Cik. taraje gitu mah. Kinten-kinten Mohon. Nete taraje nincak hambalan. nincak hambalan. Naon hartosna gitu, Bah? Nya Nete taraje nincak hamalan. Nete taraje nincak hamalan. Nete taraje nincak hamalan. upami taluk angkat bendera bodas we. Kenapa? Nete taraje nincak hamalan. Nincak hambalan. Kudu pas kana aturan gitu, Bah, itu Pas teh, kana panginten. aturan, Pas terus? kana aturan. Kudu bertahap meureun Bertahap. Urusan salah jeung bener mah lain urusan urang. urusan Urusan kamus. urusan kamu. Urang mas sebagai para pelaku urusan nu aya di Datar Pasundan nu pasti kudu ngabiasakeun supaya tetap terngiang. Terngiang-ngiang. Utamina milenial ulah nepikeun ka poho kana Poho. bahasa Indung, kana bahasan urang. Sampurasun Neng. Rampes. Asik. Neng nu acuk bodas jenenganna saha? Febriani. Febriani anu acuk koneng? Wulandari. Wulandari. Febriani sareng Wulandari. Tong nyuhun ke nomor handphone. Kade modus. Neng, Yusuf sabaraha? 15. 15. Di bawah umur. Hati-hati. Neng, 18. 18. Sudah cukup. Enggak ente di bawah umur. Cobi, menurut Neng, nete tarajan nincak hamalan naon? Malapah gedang. Malapah gedang? Naon hartosna malapah gedang? Sistematis. Sistematis. Sistematis teh. Tah kitu bahasa barudak milenial mah aneh-aneh. Sistematis. Naon sistematis teh? Sistematis teh jiga nama tina plastik. Iya, Kanca Mitra Sadaya luar biasa. Ngawaos, ngabahas wartos nu atos-atos. Dah.